wabarakatuh. Pamirsa sadaya, wilujeng patepang deui sareng simkuring Siva Aulia Fatma dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun, nyaeta warta anu aya patalina sareng seni jeung olahraga. Dina dinten Sabtu kaping genep Januari 2023 parantos diayakeun perlombaan pencaksilat sanasional anu tempatna di Gor ITB. Anu janten pamilon eta perlombaan teh nyaeta satingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa mahasiswi ti unggal daerah. Ku ayana event perlombaan pencaksilat eta, horeng cabang olahraga teh masih keneh seueur anu mikaresep. Pamilon seni tunggal sumanget dina nampilkeun gerakan diperindah ngangge golok sareng toya. Pamilon fighter sumanget dina fokus nyerang lawan. Pamilon anu pangseueurna ngiringan event eta teh nyaeta ti Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sakitar 70 genep atlet anu turun kana event eta. Dina event eta teh seueur pisan hadiah-hadiah anu parantos dipasihkeun ka para juara. Hadiah-hadiahna nyaeta mangrupakeun sertifikat, medali, piala-piala, sarta beasiswa sakola, sareng masih seueur hadiah-hadiah anu lainna. Sakitu wae warta anu tiasa dipihatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang deui dina warta nu sanesna. Simkuring pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.